tingkah cicing manehanana hiji lillah cicing teh demi agungna Allah, demi agungna Rasulullah, demi agungna agama Allah, tanpa aya nyebarkeun fitnah-fitnah jadi propagator henteu nitahan talangke ka dulur-dulurna supaya ngaulah-ulah perang, supaya ngaulah-ulah taat henteu istu we imalillah tah agama teh ya supaya bisa nganasehatan ka urang sakumaha Kangjeng Nabi nyarita ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah cak Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Tilu kali Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Urang geus boga agama. Agama teh nasihat. Urang kudu kanasehatan ku agama. Mun bener-bener urang beragama, nasihat agama teh. Ad-din an-nasihat. Agama adalah nasihat. Jadi lamun deuk naon teh atuh si agama teh kudu bisa nganasehatan urang. Nu mantap cek sahabat teh iman ya Rasulullah. Nasihat teh ka mana? Ka saha? Cik Kangjeng Rasul lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihi. Nasihat teh nganasehatan menuju lillah, menuju kitab Allah, menuju Rasul Allah, menuju a'immatil muslimin, menuju ammatil muslimin. Tah agama teh supaya bisa nganasehatan. Ulah ngajualan agama. Ieu mah agama dipake tatanjak, dipake taraje, dipake tangga jang naik tahta, naik harta, naik dan lain-lain sebagainya make agama. Agama ma'an nasihah, agama adalah nasihat. Ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat. Mata kieu idza nasahu lillahi wa rasul. Agama teh nasihat. Cek sahabat liman ya Rasulullah kasa lillah. Maksudna lillah teh nasihat kumaha teh? Nasihat lillah teh ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah wa wasfuhu bi sifatil uluhiyah wa tanzihuhu 'anil naqais warubatu fi mahabihi wal budu min musafat. Maksudna agama sebagai nasihat lillah menuju Allah, carana ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah, ngebersihkeun pertekadan dina sifat katauhidan. Ulah aya fil wahdaniyah dina katauhidan nunggalkeun Allah. Nu boga kekuatan kecuali Allah. Nu boga daya kecuali Allah. Gerak-gerak nang Allah, sagala rupa nang Allah. Geus bae pokona mah la yadurru ma'asmihi syai'un wala anu ngabadaratkeun, nu bisa ngamangfaatkeun. Iwati Allah hiji bae. Ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah. Geus aya nu ngahirupan Allah. Geus hirup nu ngatur Allah. Sanggeus teh diatur engke urang paeh ku Allah yuhyi wa yumiit. Ulah aya muatan-muatan nu sejen. Di satu kuari mah ulah boga pikiran gos kieu. Beuh urangnya. Lamun teh mah tadina meureunanan henteu sakola mah haju teu boga ijazah. Haju teu bisa digawe beuh meureun urang susah. Tah eta ngaranna henteu nunggalkeun Allah. Dua pangeranna Allah jeung ijazah. Teu beunang kos kitu. Mantap kalau lempeng wahdaniyah teu ngalempeng sifat wahdaniyah Allah. Hiji we di jero hate teh masyaallah hese biasa. Urang mah aya dua bae geus kikian bae. Nada cincin. Mangguna nih. Aya bolongan. Ayo combong.
carana kumaha cokot buuk awewe set bisa di dieu tah aju asupkeun ka dieu aju puterkeun kitu seh aju kana puter ku urang aju lamun eta cincin muter engke ge sia nu muter sia salah ngomong apa teh sih tah coba wow ujian eta ieu percaya bahwa batu boga pangaruh awas sia tah agama teu jadi nasehat ka diri sia lantaran kaganggu ku batu combo teh kebantu ku jabatan awas aya dua di jero hati orang musyrik ku combong ku peso segala ku keris segala ku tek-tek bengek Masya Allah tak eta nu kos karena itu ngabahayakeun adin an-nasiha lillah bisa bersih ikhlasul itiqadil wahdaniyah maningan kurang ngaji wujud kidam bako mukhalafah lil udah sampai selesai wajibna 20 mustahilna 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat ma'ani sifat manawi tak eta bae geus supaya mantep ka Gusti Allah ulah aya naon-naon lillah lamun geus mulai urang segala rupa lillah bakal senang dicontohan ku sa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poe 40 peti Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poe 40 peti Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku Kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poe 40 peti Kangjeng Nabi urang pok disebut tanding kholwah 40 poe 40 peti Kangjeng Nabi urang besar urang kan can pernah kholwahan urang oh can pernah urang dicoba ku urang bebeja ka pamajikan neng kakak ngadenge ngaji aya kholwahan neng ayo dek nyobaan atuh masalah kakak ulah diganggunya iya tuh moal geus kakak dek di kamar ieu bayinya neng ulah ngaganggu kakak moal ngaganggu dek nyobaan 40 penting kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah dek di kamar bae di dieu nya mana HP bawa ka jero kamar tipi asupkeun ka jero kamar cek pamajikan ka ngajina emang kumaha kitu apa bisa heuh ieu mah dek di jero kamar bae segala rupa jadi nonton TV HP di jero kamar kaja lain kitu meureun ye sia nyaho naon ye wae mah ieu kholwah mah kos kitu tah engke dahar ge pangmawakeun ka dieu wah ieu mah nu gering nangtung ieu mah kos kieu mah eta salah naon kudu boga guru geus kholwah teh kudu boga guru maksudna deuk naon teh kholwah teh ya fafirru ilallah maksudna berangkat menuju Allah nek ikhlaskeun ka Gusti Allah ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna kholwah ya di jero kamar kholwah nu ditinggalkeun mah teh ngaranna lain kholwah tah mah nyepi bese polisi kos kitu mah aya kholwah mah lain kitu deuk ditinggalkeun ye nafsu makhluk dunia ayeuna deuk ka Allah deuk ngageserkeun roh deuk ngageserkeun ka hayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat carana kholwahkeun kudu aya guruan jadi kan urang mah ieu teu ngageser ieu urang mah teu ngageser keur jadi kiai keur jadi santri mah rada deres gedean ka Allah barang jadi kiai ku digedean ka berkat tuh ieu teu geser-geserkeun urang teh ngaji teh ieu nu mantak urang ngaji teh ulah ge nyaho ieu loba kiai nu jelas mah hayang ngageserkeun perasaan ulah resep bae kana dunia kumaha ieu supaya resepna ka akhirat geus bisa 50% beta tek ka dunia 50 ka akhirat 50 geus lain deui naik 60 geus lain deui koba 70 geus lain deui deuleuanana ge dedengean geus lain deui tah hayang ngageserkeun kos kitu teh kan kudu kholwah di jero kholwah teh aya riyadhah aya tafakur aya mujahadah tah eta teh di jero kholwah ngaranna ieu mah kholwah di jero aya TV kholwah di jero aya HP
malah mah horenganan aya nu ngora lewat jendela goblok beureum tinggal nu kolot bae pancen teh sisirian aya awewe di dinya kahaji geus kataekan beureum ieu kuari horenganan lain kataekan naik iya Allah teh tariado ngajarkan aya nu ditinggalkeun berarti menuju Allah kholwah nah sorangan orang di kamar bari tafakur orang nafakuran dunia nafakuran nikmat amere Allah segala rupa maha besar Allah ulah nafakuran Allah terus kabelah ditulah naik karesep urang teh awak sia teh ieu teh sabaraha umur teh dititipan ilmu ku Gusti Allah anu cek Allah ulah resep dunia tapi sia masih kana resep bae kana dunia resep bae kana jabatan malah masih teh kapan beureun boga ilmu teh jang jabatan jang dunia nikna naonan teh sia awak tah urang teh di jero kamar teh ngomong sorangan ku sinta ngaranna kholwah tolol sia mah awak malah mah ieu boga santri teh 20 teh kuari neuk dijieun yayasan ku goblok-goblok teh sia neuk naon maksudna hayang kemajuan maju naon majukeun awak sia bae geus ka Gusti Allah urang ngomong sorangan ka Swedan neuk naonan teh izin yayasan masukan bae panatu jadi peningkatan eta mah dunia hina dunia mah benta ka Gusti Allah ngalindung ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minad dunya min syarri dunya kunaon haji kuari dipupuk jadi haju ngagedean dunia goblok si awak dikampak sia kuai tolol ting tak urang keur kholwah teh kos kitu tah ngomong sorangan nanaonan atuh si awak baladieuna lain haju resep tambah ka Allah haju resepna kana dunia sia teh ku batur mah di kiai-kiai malah ku batur mah di hebat-hebat horenganan cak Allah mah teh bajingan goblok beureun sia tolol manusia aki-aki goblok tolol goblok sia teh nyaho deui sia goblok tolol bangsat sia atuh kunaon nyana nu sasada tolol ieu keur ngomong ka mana sakanya anak tolol teh coba eta ye orang bangsat beneran engke timbul teh bakal tetep timbul nikmat geunaheun Allah kanu mere engke bakal Allah nu mere rasa makan ti Allah mulai kuari bener tadi kitu-kitu mah ku urang dikitu-kitu ku urang hina aya engke Allah mere mungkin seminggu sebulan setahun aya set terjadilah pandangan batin orang nyai dunia maha agung Allah maha kawasa Allah urang kan minta ka Allah tunjukkan Gusti ke maha kewasaan Gusti ja ieu teh abdi teh dadamelan Gusti nafsu teh ti Gusti abdi hayang itu teh tidak nafsu nu nafsuna didamel ku Gusti teh maha gagah maha sagala-galana piceun atuh Gusti ieu teh nafsu abdi teh kagustikeun lamun urang terus dibereng ke Gusti set indah di umat geus teu hayang babaturan ngajak ge geus titit aman deui mah aja titit geus tah jadi heula bae ayo geus ka dieu titit ayo ente geus terus emang ente geus jadi heula bae ih ieu mah kauntungan lamun dia urang berangkat ieu poe ieu urang menang 10 juta saleng kadot ente geus teruskeun bae terus geus tayang bener tah geus dangan nu sajen bae geus ente naon teh batur geus bingung kok jadi kos kieu nya na tah jadi sorangan bae di kamar kebal-kebal mancing ku sendal kok tuh ulah tolol kau mah lain jurusan nah iya mulai ngeunaheun terjadi seperti eta di Kangjeng Nabi Daud kan kholwah sageus Allah dibere ku Allah nikmat anu poharan dinaheun sorangan bae sageus 40 penting teh akhirna turun Kangjeng Nabi Daud sorangan teu mentolelir ka umat tegorkan ku Gusti Allah Daud nun Gusti mun bahasa urang aing ngangkat rasul jeung ngangkat nabi ka maneh teh lain jang seperti kitu kunaon maneh sorangan bae lazat tasyauq Gusti nginah jeung rindu ka Gusti entos abdi mah nikmat bae aing ngambil sia jadi nabi jadi rasul teh jak urusan umat
urusan umat lain jang urusan sorangan mah gampang mohon atuh Gusti tapi ieu ku ngeunaheun sorangan we nyaho aing ge teh pamere aing orenganan pamere Gusti umat urusan mangga atuh Gusti tah cek Gusti Allah Daud aing mere kangeunahan ka sia karinduan ka sia ka aing teh nang ti aing eta teh maksudna supaya ngurusan umat seperti umat supaya boga rasa seperti rasa maneh minimal boga rasa teh ngarasakeun sakumaha nu karasa kumaha saeutik we kadaanan cara maneh mah sok sampaikeun ku ari kaum sok sampaikeun ulah sosoranganan carana Gusti kumaha ajak keseluruhan aya nu nurut tuturkeun kita nuturkeun ka maneh nu teu nurut antepkeun teh urusan maranehanana geus nu nurut aya nu nurut 100% pupuk aya nu nurut dengan 70% teruskeun nu 50% terus 40% nu 20% asal aya nu nurut geus pokona terus berbagai tahap eta mah variasi manusia nu geus kitu ngan tugas maneh mangajak nu mantak maneh diangkat jadi nabi jadi rasul tur dibere rasa teh sampaikeun ka umat supaya boga rasa ibadah teh sakumaha maneh. Oh cak Kangjeng Nabi Daud teh sumuhuna tuh gitu mantap Kangjeng Nabi Daud bah dibere kaistimewaanana baju besi teh ya baju besi jang perang teh tanya nama sakumaha taneuh ampang jadi non leles mantap urang ge Allahumma layyin qalba sarwiti kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam leuleskeun Gusti hati sarwiti teh sakumaha ngaleuleskeun anak Kangjeng Nabi Daud ka besi heuheuh lamun geus ditiupkeun arah mana sarwiti cikup Pak nah maca geus Allahumma layyin qalba sarwiti ya Allah binti sarboah kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam macana 72 tiupkeun ujian lana sia nu nyungkruk ge aya syarat-syarat nu moal bere ku Indonesia eta kan datang ka kos kitu tah eta naon ngaranna jampe teh Kangjeng Nabi Daud mah hebat tah tata ku anjeun manusia teh sebab memeh nata batur teh nata sorangan heula tata batin manusia memeh tataan batin teh tata zahirna heula di mana aya jelema bersih pakaianana eta cermin bahwa batinna bagus di mana aya jelema make pakaianana teh rapih cermin kerapihan batinna di zaman Kangjeng Nabi Daud seperti eta nah lamun aya jelema bajuna teh kitu sadaek-daek bae batinna ge sadaek-daek lamun dedeuleu ku urang imahna acak-acakan boro-boro nata batur nata imahna ge teu becus tata di imah teh nu rapi di Kangjeng Nabi Daud teh dibere seperti eta tata diri maneh tata ruangan maneh tata tempat-tempat maneh geus bisa nata diri geus bisa nata ruangan kakarak nata batur nah eta teh dakwah teh seperti kos kitu tah eta hasil kholwah nikmat wari bikeun ka batur supaya ngarasakeun tah eta teh hese ieu tah nasihat ad-din an-nasihat liman ya Rasulullah lillah maksudna ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah lempengkeun tekad dina sifat tunggalna Allah tunggal dina pagaweanana Allah tunggal dina sifatna Allah tunggal dina zatna ulah aya dua di jero kolbu teh piceunan segala rupa di jero kolbu selain Allah hiji bae Allah sok kuari tepakeun ka jelema neuk bisa ka Allah kumaha atuh lamun nyanana ge encan becus neuk naon nu ditepakeunana nu mantap eta bae inget ka Abah inget ka juga Abah saya di mana mondok asik di mana geus yes kebal ge sia dagang tiung Abah sebab naon tepa guruna dagang muridna ge pasti leuwih dagang guru kencing berdiri murid hiber sia ka jeung wajen kumaha tah ieu kumaha guruna ekonomis anak muridna sarua guruna politikus murid pas nah ieu guruna mengenal Allah muridna ge insyaallah guruna teh jago alfiah muridna ge pasti babacaan hebat murid guruna jago mantek pasti
murid kajen kuku bahagia palu dibawa bae eta hebat eta kita kadenge bae gula bae ngaji mantek di abah kadenge bae ngaji mantek digentur mama satibi teh mun nyaritakeun mantek teh cowong nyaritakeun sakal kulun pa badun kulun palasa badun badun pa badun badun palasa badun tah eta teh kos kitu teh tah budak anu masak bagian nu teu mawa kitab masak bari masak budak leutik keneh eta teh kudu bisa tah digentur mah baheula teh ku ngadengekeun mama anu ngaji bagus guguh kitab dibawa pulpen mawa dicatet ku nyana ieu mah nu masak budak teh tah eta turun ngaji kolon pa badun naonan sia eta kitu mah mage cenah sakira teh henteu nyaho maksudna kan eta teh jago na mama satibi muridna ge bisa jago terus carita sakal awal sakal dua dadai syarat-syaratna bari masak kudu bisa sebab guruna jago nah eta ngaranna naon nepakeun alat pembacaan dina mantek ka murid hepa pembacaan alat mobil mama itu non ngaranna Usman Sadang jago alfiah hepa ke saantero diurang disanjat tepa alfiah na ka mamana tepa betar mama kitu usuk caringin al patul muin tepa seribuan nepakeun patul muin masyaallah ICU mah ka anakna nepakeun bohong anak bohong atuh pantes emang kudu ditepakeun di ditu lagi malah mangawin supaya bohong tah dia kan beres ka situ pencak ditepakeun punya teh tapi jang naon dipencak teh lain jang berjuang ngaluhurkeun agama Allah noktrokan bapak pak ieu naon ieu naon eta teu naon ieu jeta mah go naon kadang-kadang kampak leutik lamun teu kaca abah naon heula mimitina sia ulah dididik pencak ku abah balik deui ka abah naon heula motor pisen dibelikeun salamet teh dibelikeun dua antara tarang abah jeung kaca pilih goblok ge anak kasar kana tah salah ngadidik ai baheula mah pandidik pencat teh kieu sing hade urang masih keneh bisa tangkis bisa keneh ngeles ulah sok coba ulah osok haju ka batu ulah kajeun teuing urang masih keneh bisa katampiling sakali mah ulah ka ngalawan guru penca baheula makan kos kitu ulah nembongkeun aju tutak tak itu imah aya kadal ieu jelina lae musuh blek ya penca kadal sama kos kitu mah geus kajeun deui katampiling geus sakali meula ulah ka ngalawan ulah ka ngalawan diciduhan atuh masih kena bisa ku urang disusut geus bae ses baheula guru pencat teh kos kitu hebat tah lamun geus bener-bener urang katampiling ka anu kahina ke udang takarang muringkaknya lagi emang aya naon gitu yes ya hah ji tanya lagi jipan lain deui di ka heula ka dieu sia diuk sia heula nan di dieu ketrukeun ilmu sia meunang ti mana sia boga ilmu hah ketrukeun ilmu sia di dieu aing paeh kubur ku sia sia paeh koin sia dikubur nyawa sia hah inten wantan teh sia tapi di siapa ieu ampuran ha ieu mancanut goyang goreng kotek itu udah boga pencat ya tilo kadeleuan teu kadeuleu baheula mah kiai boga pencat naon boga pencat teu kadeuleu kos bentuk wah bareng geus hudang teh ya nah aya anu ngabalangkeun naon gitu kan balak bener kan geus teu kudu dileukkeun tenang we kieu we tah eta karak ieu mah lain pan cat gaguling geh ngabongohan coba atuh gaguling mah gaguling bae ngaranna eleh pencat kos kitu teu eta ieu tah urusanna lillah ad-din an-nasihat
ikhlasul i'tiqad lillah, ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Kangjeng Nabi Daud dicarekan ulah sorangan, aing mere ka sia jang umat tepakeun rasa eta ka umat. Kangjeng Nabi dibere rasa tepakeun ka umat melalui jalur khusus. Nah datang ka kuari teh kan ditepa-tepakeun ku kiai, nepakeun fikihna, nepakeun alatna, nepakeun ketauhidanana, sehingga karasa ku muridna ai keur serba aya mah gampang, ketika serba eueuh tapi tetep bae tenang. Ieu ngaranna bener-bener geus tepa. Sia ieu kuari boga naon jang poe teu boga naon. Aju mencari teh. Aju ku aya dahar Allah Maha Gede, Maha Luhur, Maha Agung. Bener bisa jadi berarti. Anak pemajikan, anak nu Allah subhanahu. Paingan karuru geus aya tip. Saminggu 2 minggu bulan 2 bulan kalau engke karak eta kan dicoba tepak na heula karak ka dituna ieu mah karak teu dahar sapoe bae geus ngalengis ya ulah neuleuh kuarina Gus Dur ulah neuleuh Habib Lutfi kuarina ulah neuleuh Kiai anu kuarina udah perjalanannya baca baheula pernah teu dahar meureun pernah dihina meureun pernah nah mentang matana sabarepe ulah neuleuh geus jadina neuleuh Gus Dur geus jadina neuleuh Habib Lutfi geus jadina neuleuh sagala neuleuh Abu Yat Cidahu geus jadina neuleuh Ki Bustami geus jadina jeung sajabana perjalanannya baheula ge eta mah Bakri perjalananna heula atuh masyaallah aya Banjar perjalanan heula mah make resek perjalanan baheulana baheula teh mah make resek mas antren teh ka Ciwidey lempang wari bapak lamun teu naik Lexus teh jadi minimal naik Kijang minimal hadapan Kijang teh kadang-kadang nanti aing mah teh nyaho teh susah teh mah tah bahasa apaan sama aing mah teu nganggap mobil teh kaleng nama kitu teu kumaha coba ayo masyaallah baheula mah teh mama eta bage mama itu tuh naon kana di Bandung teh eta kan lempang Masya Allah Karim dipapageun ti tanek sado teu lempang bae Masya Allah Karim terus mama Cilember dan lain sebagainya baheula dongeng-dongeng teh kos kararitu abah di dia abah naik mobil hiji 2 doang beusna teh sapoe cak abah teh mun ka Sekong mobil beusna teh ngan 2 sapoe teh tah terus datanglah ka ditu ka pengkol ti dituna lempah kadang-kadang datang ke Serang lempah anu pandai gelang angel mun teh mah nungguan angel cekna lempang lobaan lempang baheula tuh lempang bari naon gara mikul wari mah deuk pasantren sakumaha deuk jadi calo nah, ini aja ke mana sih? Dah, iyalah. Ya, idza nasahu lillahi wa rasulih. Kita ya idza nasahu. Imam Qurtubi mentakna dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Liman ya Rasulullah? Lillah. Kakarak datang ka lillah masih keneh li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim wallahu a'lam.